Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Naila Rahma Putri Ardani ti kelas 10 MIPA genep Rekna Dongeng Sunda anu judulna Gajah Eleh ku Sirem. Hiji waktu di tegalan Afrika, aya hiji gajah keur ngadiglewe lempang ngageo di tegalan. Padahal di tegalan nu rek diliwatkeun ku gajah teh aya sirem, lobana teh mang juta-juta keur digawe nyieun sayang. Kapan di tegalan Afrika mah sirem teh nyariin sayangna marungcul pating garunuk. Tampulana ku gedena sayang sirem teh aya nu sagede pasir leutik pating ngarencolok. Di jero eta sayang sirem nu labana jutaan teh ngarendong baranahan jeung lain siga sirem di urang. Sirem Afrika mah bentukna teh siga sirem tatama namun di urang. Galak sabab mun geus ngarono mangsana bakal amburadul. Singa, zebra oge teu munggah pulia amun geus dironom ku eta sirem mah. Ari minangka alat komunikasi antar sirem teh nyaeta antina opet jiga tanduk. Lamun hiji sirem Afrika manggihan kadaharan, antenana teh tingaruleung mere kode jeung suara. Jauna eta alat teh bisa ribuan meter. Nya ku sabab eta, mun hiji sirem menang kadaharan dina waktu sababaraha menit, jutaan sirem bisa nambreng hiji satu gede, umpamana singa nu geus rarempo atawa zebra. Bisa diserang ukur jam-jaman kari tulang-tulangna wungkul. Magihan ajak. Basa gajah ngalot ka eta tegalan teh aya nu nangenan nyaeta manuk dadali. Manehna karenyaeun bisi sayang sirem nu keur babarengan dijieun teh diteleh ku gajah. Nya gajah teh dibejaan. Gajah kade lempang teh ulah noyot ka lebah dinya. Sabab sirem keur nyarieun sayang bisi katinja karunya. Cek manuk dadali ngingatan. Wah, naasana teh pirah sirem, katincak mah paling ge kejet. Gajah menyembalana teh sombong pisan, asa aing gede, asa aing kuat, kanu leutik teh nghargaan pisan. Kitu deui, kadal Afrika ge nu haat ngabejaan ka gajah sangkan ulah noyot bisi nincak sayang sirem di waro anggur. Terus we gajah teh ngadigelem jutaan sirem nu keur parulang anting ngakutan taneuh ti jero lumbang. Na barang anjuk kana gundukan imah sirem teh ngang leye we sirem nu aya reweuna teh ditincakan atungan hos parahe da teu kabur-kabur. Ningali rakyatna ribuan parahe ditincak ku gajah, raji sirem ambekeun pisan. Gajah ditantang kitu teh lain sadar kana kasalahanna, kalah ka atoh bari sombong. Manehna seserian ari sirem nyieun siasat keur perang jeung gajah teh, rieuweun sirem teh nyieun lomba nu jerona salaput gajah. Dina waktu nu geus ditangtukeun perang dimimitian, loba satos sejen nu ngalalajoan perang campuhna antara pasukan sirem jeung gajah teh. Gajah nuruntul rek naleek sirem rewan sirem nu tantang perang ka gajah. Sirem ngahajakeun nangtang ti jajalanan nu geus menang gagali teh atuh ditantang kitu teh. Asa dielewean, gajah teh beuki ambek. Sebelum nuruntul ka hareup tetoli ditincakeun. Atuh puguh we barang nepi kana lombang teh. Ngan gurawil we gajah teh asup kana lombang bari ti gurawil kana lombang. Gajah ukur bisa ugal-ugil teu bisa hanjak. Sirem geus puguh nempo lawanna ti gebrus teh tengengkekeun deui terus we napuk cenah rocoan. Teu dibere ampun. Kililas sirem teh beuki loba. Handapna gajah bogor karahoyuan teu kuat ngalawan sirem nu cok ukuran mah sakitu leutikna lain tandingna. Sakitu dongeng Sunda ti abdi, hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.